Terima kasih udah tekan video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe ya. Nanti. Pasti belum tekan tombol subscribe. Sekalian ya loncengnya. Hop, mau. Ting bating dia. Bila aku dia tuh. Aing matanya ho iya. Pada pusing mulu yo. Kamari aing ngangon embe. Ieu bulan ieu da aing ngangon kebo. Nasabah bikang ogahun kana aingnya. Kira-kira dede helen daekeun untuk balikan jeung aingnya. Diajak balikan nih ku aing. Ditelepon tidak diangkat aing mah. Jeung ngarasa aing ngangon kebo bae jeung embe. Komodi ya aing ngangon boga nu anyar ieu. Ngangon kebo anyar aing ieu pasti nama molekeun seta. Tapi susuganan ge lah ku yang ditelepon bae mimilikan lah. Kemana ieu nomor na kitunya? Aya keneh eueuhnya. Sejak ieu nomor Dede Helen, ku aing karaka panggih. Sing horena ku aing diarana si sayang, pohoan aing. Telepon ku aing lah. Nomor yang 7 sedang masang papindok. Sasapaan sih mah. Masang papindok sabaraha minggu sih teh geranggeus. Edan masih mah beudeuh. Parah sih bener be. Aing gate di teleponna. Aduh. Hulu aing malah lieur kieu. Gerak balik dia Dede Helen, aing hayang gerak kapan jeung Dede Helen. Di mana boak itu Dede Helen huluna teh dek ngolol-ngolol kana kandang kebo aing. Apa dia isin tanan dia Dede Helen? Diajak ketemuan ku yang di kandang kebo, ku yang dia Helen. Gerak balik coba teh angkeun si Randy yang geus rindu padamu Dede Helen. Wah. Dia nyahan teh daharan anu viral di Pandeglang teh ya. Teu nyaho je emang ngajedog bae di kamar. Piraku bae dia teh nyaho ting ku batok. Aing mah teu nyaho ieu. Pantesan nih viral di Padeglangnya menikung nguratin. Panas. Nah, imah pokoknya mah enggak bibita budak. Kenaon dari didinya bikang juta jentre, kang GGB dia dari didinya. Ari dia ngakanaon aji, manis banget, berok gitu. Ja iya anu keur tadi kurang diomongkeun teh. Ih, dia main cungcang bae es aing. Dia pelit kana kabogoh ge. Kan dia aratul cina menggreget aing. Jangan teu ku ari mah ja aing hayang. Oke, yuk, jeung dia aing hayang bae. Ari aing mana? Yuk ge yuk, dia hayang bae. Aing menang diuk tuh didinya. Geser. Aji pan mah coklat na amis. Atuh dia mulai sabar ngadekeun aing ge, meureun bae dia amis. Aing mah garila ngadulu dia. Atuh dia mah yang kuhara amat kana kabogoh mah garila. Aing balik bela, aing di dieu jadi embe conge bae. Dia mah balikan. Ye da. Yang nu aing mah beak. Geus orang meuli di ditu hayu orang pindah. Nah, mending ti dieu urang santai. Ngeunah amat ieu aing mah nah pokona mah. Dia ngeunah ben aing mah beak. Dia mah gagancangan bae ieu daharan dek mana meureun. Woi, ka mana dia deung-deungan? Aya naon dia?
Dulu tak kami mah ngadar eskul kul. Nah. Kami bejanu aing mangs bea. Niam. Ting bating dia nyongcong es kulkul game ini atoh. Ih eta baru ngakan es kulkul genah amatnya. Aing mah hayang. Di mana nya eta baru dak melina ngabibita aing bae. Piraku aing dek minta tolong ke si Randy. Isin tanya aing. Setelah aing terpaksa nelpon si Randy kepada aing ngaca hayang es kulkul. Alhamdulillah, Dede Helen nelpon aing. Angkat belah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dede Helen. Di mana baik itu Dede Helen ya? Kakarak nelpon ke si Randy. Giliran ku si Randy ditelepon masang papim blok bae tiba heula. Teu geura anggus aing mah. Iya, kangen tanon Dede Helen ini nelpon ke si Randy. Ngabat coba dia dengekeun heula aing ngomong. Ho hampura, geus geura ngomong. Ho aing hampura bae. Geus geura ngomong naon? Bisa teu katimuan ku ari. Nu bener Dede Helen geus ngamaafkeun aing. Sampai Dede Helen ngajak ketemuan jeung aing. Oge, engke kadinya burung ge. Di timur di imah baturan aing. Oge, geusnya. Honggas aing nangguan. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Hih, kesel amat aing nangguan si Randy. Banget doang sesab gulu duge si eta mah. Udah laga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya heubeul. Oh, hampura bae enak coba geseran aing diuk yuk aing tarik napas heula yuk. Capek lompatan kana kebo. Salah saha lu lompatan. Atuh aing bahagia katimu jeung Dede Helen. Aing germaraban kebo geus sampai dilepaskeun ku aing kebo di ditu. Tinggalin demi Dede. Akhirnya kitu Dede Helen hayang katimu jeung si Randy. Aing tadi kabita ngadeu baru udah ngakan es kulkul. Terus urusan aja aing naon? Ye. Dia boga duit tuh. Boga, kunaon gitu. Aing hayang es kulkul belikeun geura. Da aku yang dibelikan es kulkul dia, tapi dia kudu aya syaratna hiji aing mah. Naon? Dia daek teu jadi kabogoh aing deui. Aing kesel ngangun kebo bae teu boga kabogoh malah lanjung kana hulu ge sari beulah 8. Geus nu kitu mah gampang, geura balikeun bae aing es kulkulna. Bener deh nya aku anak dibelikeun dia aing terima aku dia. Kamana si Randy kebel amat? Yo, es kulkul yo, paten karak mah yo. Kek. Aing diterima teh jadi kabogoh dia. Lamun diterima ku yang dibikeun saduana. Aing mah gampang aing ieu mah. Jeung Dede Helen heula. Heeh, kok yang ditarima. Bener dia diterima. Heeh. Dear Mom, walaupun cerewet, galak, suka melarang, namun ku tahu itu adalah bentuk kepedulianmu terhadapku, Ibu. Dear Mom, tak ada tempat yang paling nyaman selain pangkuan seorang ibu. Dear Mom, tak ada bunga yang lebih cantik selain senyuman ibu. Dear Mom, ibu engkau adalah alasan kenapa aku masih di sini.